Iseng ge euy meuli mobil kitu. Geus bener eta iseng ngadahar cilok malah ngahayal. Ngahayal naon itu? Nah, atuh make jol hayang meuli mobil kos nu boga wae garasina. Kan itu anda nu hareupeun imah naha teuing. Ieu sing sadar imah urang teh di jero gang. Tong boroning Pajero pario wae ngaliwat ka dieu mah barared bodina. Heueuh meuli heula garasina berarti nya. Atuh heueuh aing geus rek disimpen di mana mobilna? Hayang warna naon? Mobilna Ku mobilna cenah garasina heula bieu. ari papihnya hong konsep garasi teh sih. Eta nu paragina teu kai pan. Ragaji eta mah. Heuh apa garasi paragi nyimpen mobil. Terus nah atuh make nanya garasina hayang warna naon? Nah teu meunang kitu garasi di warnaan. Lain teu meunang, tapi kan garasi teh lain benda. Eueuh atuh nu dagang garasina hungkul. Nah kieu tah ieu melek teknologi teh entong ning garasi atuh jelema we didadagangkeun ayeuna mah. Terus lamun geus meunang garasina rek disimpen di mana? Nya teu eundeun hareupeun imah atuh. Sing sadar imah urang teh pan di gang. Heueuh kudu meuli heula imahna berarti nya. Atuh heueuh aing geus rek disimpen di mana garasina? Serius aing mah tipe lagi hayang mobil jadi kudu meuli heula garasina, kudu meuli heula imahna. Teu kudu hiji-hiji kitu riweuh meuli we imah nu aya garasian. Imah sabarahan emang? 300 juta meunang jigana imah nu aya garasian. 300 juta? Heueuh. Yo can aya atuh budgetna sakitu mah euy. Emang duitna karek aya baraha? 300.000. Terus nah atuh make gagayaan hayang meuli mobil. Mobil naon nu 300.000? Mobil remote Ih, lamun lain salaki geus ditinggang dahuluna. disupport angguran meleh ditinggang. Sok ku mami tambahan 300, papih meuli mobilna, mamih meuli imahna. 300 juta? 300.000. Ah, teu cereuh imah naon 300.000. Imah Barbie? Hidayah, hidayah.